Assalamualaikum. Hapunten anu dipihormat Bapak Bupati Garut oge Wakil Bupati Garut. Ieu simkuring warga Desa Sukalaksana, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Sakedik yang mewakili keluh kesah warga masyarakat kait jalan anu aya dina video ieu. Ieu kapungkur teh Pak Bupati, jalan anu aya dina video teh jalan provinsi. Jalan provinsi penghubung antara Bandung Selatan sareng Garut Selatan, nyaeta Kecamatan Pangalengan, Talegong, Garut. Nah ayeuna jalan ieu teh Pak Bupati statusna teu jelas. Pami disebatkeun jalur kabupaten, dugi ka ayeuna teu dibangun-bangun pan ku kabupaten teh. Naon calon bupati sareng wakil bupati datang ka dieu pas waktu kampanye wungkul. Sabaraha periode siap diprioritaskeun, buktina geus jadi mah ayeuna geus diganti deui bupati, diprioritaskeun kumaha kalah leuwih ancur ya jalan oge. Upami ayeuna berbicara ku dana desa moal mungkin, ku dana desa kadanaan gitu. Da ieu nyuhunkeun bantosanana we ya ka Pak Bupati sareng wakil bupati. Manawi ieu solusina kanggo warga Desa Sukalaksana sapertos kumaha gitu nya. Margi ieu jalan sawios jalan akses warga Desa Sukalaksana anu bade ka pasar, teras mau urang kali sakola anu bade ka SMP negeri, ka SMA negeri, kalebet mobil sayur anu bade ka pasar induk Caringin, ngalangkungan jalan ieu Pak Bupati. Ya minimal atulah ayeuna mah ditinggal-tinggal heula Pak Bupati ka dieu sabaros katinggal kumaha aslina. Mohon gitu we Pak Bupati oge Ibu Wakil, hatur nuhun, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.